hukmung qita'i damil mustahadati. Hukum saatna darah istihadah. Idza tawaddoat al mustahadatu, di mana-mana awewe anu terjangkit istihadah ngalaksanakeun wudu. Suman qata'a adamu ba'dal wudu'i, tuluy sabada wudu darah istihadohna saat fihi atawa saatna darah istihadoh teh dina keur wudu. Fi sholati atawa saatna darah istihadoh teh dina keur salat. Fa in wasi'a zamanul inqita'i wudu'an was sholata, lamun mah sabada saat teh waktu masih keneh lega mahi jang ngalaksanakeun wudu, malahan mahi ajang samemeh wudu teh kapanan dibanjur deui terus dicocokkan terus make pembalut mahi jang eta jeung wudu wasolata jeung mahi jeung ngalaksanakeun salat. Wajaba i'adatul wudu'i wa ma'ahu, mangka wajib ka eta awewe anu terjangkit istihadah anu darahna saat wajib ngabalikan deui wudu jeung perkara sartana wudu. Artina eta si parjina dibanjur deui terus wudu deui. Wa illa lamun teu mahi, modelkeun contona saatna darah sabada wudu. Geus wudu darahna teh saat. Geus wudu darahna saat sedengkeun waktu mepet. Lam yasa zamanul inqita'i wudu'an was sholata. Lamun sakira-kira dipaksakeun ngalakukeun praktek wudu jalma anu istihadah teu mimiti ngabanjur nyocokan terus ngabalut make pembalut terus wudu, lamun perang ngalaksanakeun salat teh ngagunakeun deui praktek itu teh moal mahi waktuna fala yazamu hasyai'un, maka teu wajib ka si mustahadah naon syai'un naon-naon. Artina tatkala geus beres ngalaksanakeun wudu terus kaluar deui darah, lamun balikan deui ngabanjur terus naon nyocokan terus make pembalut terus wudu deui, waktu moal mahi tatkala saat darah langsung ge salat. Tuluykeun salat. Langsung tuluykeun salat teu kudu balikan deui wudu jeung perkara sartana wudu. Terus laksanakeun salat.